Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu, salam sejahtera. Mugia urang sadayana aya dinu panang kayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui sareng urang doaan di channel Mega Pasundan dinu segmen acara Pesona Tanah Sunda. Nah, dinu dinten ieu teh simkuring duaan teh bade silaturahmi ka hiji makam anu aya di daerah Cimenyan itu nya. Daerah Cimenyan salah saji makam Kebujutan. Bukan nama. Nah, itu lokasinya teh di mana itu Kang Jepot? Itu lokasi teh aya di Cicayur tentunya. Mohon di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lokasi lengkapnya aya di Caringin Tilu. Kemudian sedikit informasi penginten orang langsungnya diguar di lokasi wae nya. Mun itu komik itu mah orang langsung dongkapan ke lokasi itu nya. Orang cari tahu banyak di ya. Ikuti terus Mega Pasundan. Itu pemandangan tuh anu aya di sekitar makam. Ya, kita langsung lah. Pemandangan lagi endah kieunya tuh. Tuh Gunung Manglayang. Itu tak balik marah hutan tinggalnya. Cahayanya baik. Anu ieu mah namina teh teu acan aya nu terangan panginten. Tah anu palih dieu ieu teh lokasi utama tujuan urang duaan.
Nah urang teh ayeuna parantos dugi ka makamna anu dituju teh. Parantos ka aos ayeuna mah nyaeta namina teh Raden Mas Suta Gumambang Wayang anu janten makam kebujutan di Palihnya. Parantos katinggal pertama ka dieu ge osok aya anu jaroh rupina mah. Kumamgi di dieu entos seueur marugi minyak kalapa gitu. Lupa pas dongkap ka dieu ge tos karaos gitu nya seungitna dupa di dieu. Ieu nuju calik oge karaosna ieu seungitna nya gitu. Alhamdulillah tos tiasa ge tepang sareng yang gitu. Ieu teh salah sahiji tokoh pangintennya di daerah Cimenyang. Panginten bade nambihan gitu tentang gitu. Kumaha sejarahna? Kita selaras nama aya opat pangintennya makam teh. Mun. Cuman embe anu diketahui embe jempol dicantil. Kane selanjutnya namanya mungkin lah orang diekspor pangintennya kan makam sanesna Kang Repot gitunya dupina gelarna Raden Mas Suta Gumambang Wayang itu panginten aya gelar anu sanes gitunya menurut ieu mah media anu sanes mah gitu kan ya panginten uninga jantan menurut sumber lain mahnya itu sama nami julukan panginten ya. Kemarin nami si namanya eta Rai Buyung atau napi Kisemah Warung. Nah, anjeunna teh nyata lahir teh di tahun 1806 Masehi. 1806 Masehi. Jadi tentu menurut informasi mah anjeunna teh nyata wafat di 73 tahun. Saat itu panginten hanya menurut informasi yang beredar mah itu bagus. Tah nya kitu baraya anu ontos ka kuping tadi jantan ieu eyang Raden Mas Suta Gumambang Wayang teh gaduh nami anu sanes kitu nya panginten nya. Nyaeta tadi teh Ki Buyut Rai Buyung. Rai Buyung. Rai Buyung sareng Ki Semah Warung gitu. Aduh. Ya. Kumagi panginten mung sakit anu tiasa dicarioskeun gitu. Upami aya kelepatan nya nyuhunkeun dihapunten lah gitu nya. Bilih aya kelepatan upami aya informasi anu kirang nya kantun dilengkapan nya di kolom komentar. Mung sakitu heula panginten nya. Ya, habis. Mun teu nya mun sakitu mah pun hapunten bisa bila aya kelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal apa yang dirasakan oleh Bapak Agus? Yang tadi saya rasakan begitu tenang dan damai Ya. di lokasi.
berasa tidak ada aura negatif sih kalau menurut saya mah gitu. Menurut Kang Cepot ya kumaha tah? Ya sama sih, aura positif, tidak ada hal yang ganjil gitu. Iya. Gitu. Salah saja cagar budaya tadi tidaknya. Cagar budaya Ya. Anu. jarang terawat gitu. Ya. Anu mana cagar budaya teh memang seharusnya ku urang teh dilestarikeun nya, dijaga sareng dirawat tah gitu nya. Cimenyan teh geuningan endahnya tuh. Komo upami nuju cerah mah gitu tah. Ayeuna memang nuju musim hujan. Jadi cuacanya memang alem. Layang ya. Layang, wah. Insya Allah lah nanti kita ke sana bagus. Ya, lokasi anu berikut namanya eta Batu Kuda pangintennya. Pokoknya nama tonton terus soalnya perjalanan orang duaan ya panginten kemaya direkan anu sanesna anu bade ngiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.